Bismillahirrahmanirrahim. Mausufun anu disipatan bikulli kamalin ku sadaya kasampurnaan munazzahin anu disucikeun an kulli naqsin tina sadaya kakurangan laisa kamitslihi teu aya eta seperti Allah naon syai'un perkara wa huwa sareng ari Allah as-sami'u eta nu maha ngadangu al-basiru anu maha ningali. Fahuwa sareng ari Allah al-qadimu eta anu pangpayuna wa ma sareng ari perkara siwahu nu selaina hadisun eta anyar. Wa huwa sareng ari Allah al-khaliqu eta nu ngadamel wa ma sareng ari perkara siwahu nu selaina makhlukun eta diciptakeun. Wa kalamuhu sareng ari kalam Allah qadimun eta pangpayuna kasairi sifatihi sapertos sakantuna sifat-sifatna li'annahu subhanahu lantaran sanyana ari Allah subhanahu mubayyinun eta anu ngabentenan li jami'il makhluqati ka sadayana makhluk bizzati dina zatna wasifati sareng dina sifatna wal af'ali sareng dina padamelan-padamelanana. Ta ieu masih memaknai syahadat naon? Syahadat tauhid. Teu kamari teh geuningan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sagala rupa anu tos dikersakeun ku Allah pasti bakal terjadi. Sareng perkara nu teu dikersakeun mana mah moal terjadi. Teu aya daya sareng teu aya kakuatan kajabi kalawan pitulung Allah nu maha luhur tur maha agung. Mausupun bikulli kamalin munazzahin an kulli naqsin anu disipatan Allah teh ku sadaya sifat kasampurnaan tur anu dibersihkeun tina satiap kakurangan.
Allah teh bersih tina setiap kakurangan. Sabab sampurna teh kan ada sampurna mah tangtu moal aya kakurangan. Numawi dina Al-Quran surat naon? Surat Yasinnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Teu aya nu saperti Allah sesuatu oge, naon wae oge. Teu aya nu jiga Allah sagala rupa oge. Allah teh maha ngadangu tur maha ningali. Sagala rupi sora sakumaha wae meusananya ku Allah mah kadangu. Sareng deui Allah teh maha ningali. Maha ningalina Allah maha kahalangan, maha tiasa kahalangan. Urang mah kahalangan ku bentengnya, kahalangan ku jarak, kahalangan ku poek mongkleng oge urang mah teu katingal. Allah mah maha maha ningali. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisun. Saterasna Allah teh maha terdahulu, maha heubeul itu nya. Nu matak anu salian ti Allah mah disebatna teh hadisnya anyar, dayana oge anyar, baru. Malihan mah kan ayana Allah terdahulu teh teu dipayunan ku teu aya. Beda jeung urangnya. Urang makan memang urang didahului ku teu aya heula kan, tapi urang mah kawitanana. Lahir tanggal 2 Oktober tak berarti ngawitan tos aya kawitanana gitu. Hari nu anyar mah kitu. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhlukun. Allah teh pencipta segala sesuatu. Nu matak anu saja biti Allah mah disebutna teh naon? Makhluk nu diciptakeun. Pan pencipta Allah teh. Allah maha pencipta. Nu matak saja biti Allah mah disebutna teh makhluk sabab diciptakeun gitu. Sareng deui anu diciptakeun ku Allah mah sakumaha we seueurnya teu aya nu sarupinya. Sok sanos memang anu kembar tapi jigana we aya naon mah. Aya anu ngabedakeun mah tangtos. Nu matak geuningan anu kembar itu ku indungna mah ku lantaran setiap dinten meureunnan. Sok sanajan sarupa gitu tetep bisa ngabedakeun gitu. Wa kalamuhu qadimun. Kalamna oge qadim. Tuh. Mata kalamun qadimun la yumallu sama'u. Kalam Allah nu qadim teu bosan di kupingna. Urang panya unggal dinten sabaraha kali pan maca Al-Qur'an urang teh teu bosan da. Macana oge gitunya surat Fatihah sareng surat nu sanesna. Nya kitu deui nu maca Qur'annya ka kuping ku urang. Sabaraha kali oge teu bosan da. Di kuping ku urang teh gitunya. Benten sareng sajabi eta. Sok we nyanyian. Lami-lami mah ku sering disetel ku urang sering nguping bosan tungtungna teh. Tapi ari Al-Quran mah bacaan Al-Quran mah teu bosan gitu. Qadimun. Jadi terdahulu. Pokona mah kasa iri sifatihi. Sapertos sakantun sifat-sifatna. Sami nu sanes oge. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati. Lantaran sayaktosna Allah subhanahu wa ta'ala
ngabentenan sadayana makhluk bidzati wasifati wal af'ali, baik dina zatna teunya, dina zatna, dina sifatna, dina padamalan-padamelanana wae oge benten sareng makhlukna, sareng urang teh benten. Sabab lamun aya nu sarupi teh berarti Allah teh aya misilnya ya, seperti nu matak pangnikmat-nikmatna kanggo penduduk surga adalah tiasa ningali Allah. Allah teh jamil. Tuh, Allah teh jamil. Kangjeng Rasul wae ge anu kantos tepang sareng Allah waktos Mi'raj teu tiasa ngagambarkeun kumaha Allah teh mung sakitu. Allahu jamil. Jadi Allah teh maha indah sareng menyenangi keindahan. Pokokna mah subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala tina naon rupa anu diucapkeun ku orang-orang zalim kalawan tinggi sareng maha besar Allah. Wallahu a'lam bishawab.